Semuhyiddin Abdul Qadir Jailani. Nah, ieu Kangjeng Nabi diutus ke alam dunia jadi rasul, diangkat ku Gusti Allah, ngabogaan mukjizat anu nomor kahiji nama Al-Qur'anul Karim. Geus lamun urang talar Quran berarti eta geus lain jelema leutik. Atawa ulah saquran lah loba teuing saquran mah. Yasin lah Yasin. Lain jelema sambarangan. Udah cenah Kiai Yasin mah panjang teuing, tabarok atuh. Tabarok cenah panjang teuing Kiai teh mah. Amaya tasaalun eta deui cenah carang. Geus atuh sabihis. Sabihis ge cenah panjang teuing kieu. Ieu mah udah nu talar rasana ieu. Talar. Nah, ieu beta kulhu. Nah, ieu kulhu lain sabarang eta mukjizat. Kulhu teh mukjizat geus lamun urang talar kulhu eta bae dibulak-balik. Lamun orang maca kulhu dibulak-balik ulah loba-loba 200.000 bae. Tuh sia mah jube bae. Maca Quran mah kulhu. Baca kulhu 200.000 haram ka neraka. Atakah ngaranna? Bentak siapkeun tasbihna. Asal penting jam 12 hudang mandi wudu salat langsung maca kulhu datang ka subuh. Ngomong doang ieu. Ngomong doang ya menang tilu heueuy bae 200.000 jelema nu maca kulhu menang 200.000 saumur hirup moal ka neraka. Nah dibantak oleh-olehna urang malam ieu ye nya malam ieu ibu oleh-olehna bapak geus bae maca kulhu salila hirup 200.000 catet sapeting misalnya menang 50 catat di lawang 50 keisukan 50 keisukan deui turun lantaran tunduh 20 itu karak 120 malam kaopat tunduh 10 tuh asana dan ka paeh mah teu anggeus mah 200.000 haram ka neraka ya Allah ya Rabbi. Jadi sanajan ka neraka moal panas. Itu mah gara reheng kabeh. Anu sejen mah gara reheng. Haji Rusdi mah basa we di jadinya nama di neraka ge nasbeh bae. Kieu belain amin heuh. Di neraka ge nasbeh. Tiis ditaranya ku di kunaon sih bisa jadi tiis ge? Berkat di dunia maca kulhu 200.000. Jadi teu panas dek ngabuktikeun bahwa neraka teh seuneuna eleh ku kulhu 200.000. Masya Allah geus jeung urang Cilongok mah teu kudu salat maca kulhu bae 200.000 geus ulah salat ulah naon kulhu bae itu salah goblok. Tetep salat dan baca kulhu 200.000. Nah kuari diliatan di jero hatena oh deuk maca kulhu 200.000 tulis tadi lawang Cilongok ke loba tulisan-tulisan kan hutang. Tulisan hutang. Iya tulisan maca kulhu ya Allah ya Rabbi mantep guys oleh-oleh muludan guari urang siapkeun tasbih siapkeun rencana di jero hate salila hirup urang maca kulhu sabaraha lobana 200.000 lah saeutik 200.000 saeutik 200.000 mah tapi coba ge laksanakeun Bismillahirrahmanirrahim cak pamajikan ke haji ke mana sih tuh sorangan tadi mah ayah sorangan bareng kieu waduh budak mabok kulhu ya teu kuat beda lamun orang nonton TV kieu bisa penting kuat tapi lamun orang maca kulhu ya maca kulhu 3 4 5 ieu kos aya aibonan we mata beda maca kulhu sebab lawan du bantek teu kuat naon kulhu teh wahyu
diturunkeun ge teu sambarangan, dibaca ku urang anu daharna ge sambarangan, nginungna sambarangan, teu kuat jadi ndekna heuai geus urang siap kuari mah lamun maca kulhu, terutama bapak-bapak kopi gitu, besi kopina kurang loba saember. Maksudnya kiai saember mah lamun diinum ku urang segelas eta mah biasa, lantaran ieu mah tunduhna rosa, hulu diasupkeun tadi kan. Mal tunduh teh mah jadi uang. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nyaritakeun Kangjeng Nabi indah sebab urangna iman, tapi kadenge ku Kristen, kadenge ku Yahudi benci. Urang mah nyaritakeun Kangjeng Nabi, Masya Allah, ulidal habibu wa khadduhu mutawarridun, dilahirkeun Kangjeng Nabi pipina ya Allah ya Rabbi, wa khadduhu mutawarridun, hartina percis kos kembang mawar. Kumaha kembang mawar? Kembang mawar teh putih tapi aya beureum, disebut beureum tapi aya putihan. Masya Allah, etalah pipi Kangjeng Nabi begitu lahir teh percis kos kembang mawar. Khadduhu mutawarridun, dideulina ge resep, mantak awewe kuari nurutan, dimiti dibersihan heula, terus dibersihan aja make hideung heula, bola aju ka dina terus ke mulai dibeureum-beureuman gitu aja loba teuing beureumna kos tutas ditinju ku Muhammad Ali. Tak iya hayang bagus seperti Kangjeng Nabi. Ya Allah, wan nuru min wajanatihi yatawaq, cahayana anu luar biasa. Ilah kelahiran Kangjeng Nabi. Mun dicaritakeun eta hubibal wulidal habibu nu tadi dibaca teh Allahu li ni'mal wali sallu ala hadzan nabi Muhammad wulidal habibu wa khadduhu mutawarridu wan nuru min wajanatihi yatawaqqadu. Terus panjang ka dituna ieu mah hiji bae kana mujizu Yusufin ikomisihi. Adi itu dah naon? Nu talar ieu budak dibawa ge. Allahizal mauludu minhu azyadu. Kangjeng Nabi dibere mujizat lain sakadar mujizat-mujizatan. Mun dicaritakeun mujizat-mujizat Kangjeng Nabi, urang bakal tercengang. Ieu mah Kangjeng Nabi Yusuf baheula dibere kahebatanana teh kasep. Deui kasep. Loba jelema awewe nu neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf ku kasep-kasepna keur lapar jadi seubeuh. Gering neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf cager. Di Cilongok jelema anu cager neuleuh Haji Rusti gering. Gering tibalik. Ieu adalah Kangjeng Nabi Yusuf teh cager. Kehebatan wajah Kangjeng Nabi Yusuf ibarat samangka dibelah dua, sabelah ku Kangjeng Nabi Yusuf, sabelah deui ku urang kabehan. Untung aya irungan ge urang. Untung aya halisan ge urang. Kangjeng Nabi Yusuf mah sabelah ku sorangan. Semua ayat dua Kangjeng Nabi Yusuf mah kasepna, tapi kasepna membawa fitnah. Kangjeng Nabi mah kasep tapi membawa damai. Kangjeng Nabi Yusuf mun dicaritakeun fitnahna datang ka dibunuh bebejana ku dulurna. Geus teh dibunuh padahal mah henteu, diangkat di sumur, dibalangkeun ka sumur, dijual jadi abid. Geus kitu terus dibeli di kerajaan, dipakai kahayang deui ku Siti saha Zulekha. Siti Zulekha teh deui ieu teh ratu teh bogoh ka Kangjeng Nabi Yusuf lantaran kasep. Siti Zulekha nu sakitu jadi ratu kieu bae aya isuk-isuk geus biasana nyarap ieu mah asal neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf cageut.
kacaritakeun saminggu teu dahar teu gering teu naon nu gering neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf teh jadi calalager kasepna lain lalagaan seubeuh beuteung neuleuh nu kasep pokos urang neuleuh nu geulis keur gering panas neuleuh nu geulis cager covid neuleuh nu geulis cager tapi lamun urang cager neuleuh hajeru si covid dibalik iya beda penyakit anyar-anyaran ya kalah Kangjeng Nabi Yusuf ieu mah keur carita kieu we nyencerikan Kangjeng Nabi Yusuf bapakna nu ngaran Kangjeng Nabi Yakub alaihissalam cerik teureun-eureun datang ka penglihatanana pudar teu neuleuh Masya Allah panjang mun didongengkeun ieu mah deuk caritakeun teh mukjizat Kangjeng Nabi Yusuf. Begitu Kangjeng Nabi Yusuf jadi raja di Mesir, kelaparan kan di negara mamana nuboga gandrung korma kageteun sebab cek kakak nama Kangjeng Nabi Yusuf teh geus maot korenganan jadi raja geus kieu we titip bayi nya moal waka bisa manggihan bapak kuari mah ieu be baju komis dibulen bawa ka abah ka ditu di jalan kene masih jauh ka imah Kangjeng Nabi Yakub geus kieu bae sesegitan Yusuf geus kaambeut cenah ieu ku abah padahal bajuna keur di jalan kene sesengitan Yusuf geus kaambeut beuki deukeut beuki seuri beuki deukeut senyum Kangjeng Nabi Yakub barang datang ieu anak-anakna nu tadina nipu bahwa Yusuf teh dibunuh ternyata henteu mentah hampura ka bapakna barang mentah hampura geus masalah atuh nabi ieu ngan ieu bae janggakeun bajuna baju komis Yusuf langsung dibuka dikadiekeun baju gamisna brahe bentak mukjizat Kangjeng Nabi Yusuf komisna bisa ngabentakkeun jelema nu buta di Cilongok aya tanu cager di pakaian sorban kah jerus di buta tetap dibalik tuh mah Masya Allah. Nah iyalah inkana mujizu Yusufin bi komisi lamun memang mujizat Kangjeng Nabi Yusuf ku komisna Masya Allah tallahi demi Allah zal mauludu ieu orok yakni Kangjeng Nabi Muhammad dilahirkan minhu azyadu leuwih tibatan mukjizat nu dibikeun ka Kangjeng Nabi Yusuf alaihis salam. Urang nyaritakeun mukjizat Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi pohara